jaga kumane Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah, jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup. Maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah, karasa jasa deket na Gusti Allah, karasa babarengan na Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah. Tajidhu amamak, bahasa Kangjeng Nabi tajidhu amamak teh bakal kapanggih di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang deuk ka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ka mana ieu? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ke mana ieu? Ke Padalarang, jauh kene Bandung, tere. Gitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah. Urang teh lalakon musafir teu pae ka itu ka akhirat. Tah, kuari teh ditanya, jauh kene ieu akhirat, jauh sebab ieu keur di Karawang. Geus apa jauh ieu? Jauh kene sebab urang kakarak ge balok 2. Anggul ku sia balok 10. Sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup, amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ikmat jaga kuari Gusti Allah, engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah, ketika maneh pae kapanggih jeung siksa Allah lain jeung Allah. Tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarut ilallah, ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang, keur sehat ibadah, keur sugih ibadah. Naon fasilitas aya di urang tarut ilallah, pake deudeuheusan jeung Gusti Allah, wawauhan jeung Gusti Allah, ibadah ya'rifka bisyiddah. Ketika urang susah, ketika urang gering, Allah bakal mere ka urang rahmat. Lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat, dakwah urang teh salat, urang teh tahajud, urang teh deuk teh kuari gering sidah ngaranna. Urang pasti hamuriring, hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir, maha uninga ka hamuriring urang. Berarti urang teh aduh nyeri, berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat, ku aing kadenge sia loba sedekah, kuari sia gering, ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah. Masya Allah, kamari sia keur sehat, sia dakwah, sia salat, sia tahajud, kuari rintihan sia kadenge